asa tara nempo anjing ajai ka mana ajai? Paeh mang, Arah, pae kunaon deh. pacok orai, amang da gara-gara nama. Nah, nu kejeng jadi nyalahkeun ka amang ai ajai. Pancena cek amang mun dipacok orai sepertina mun pacokna suku beungkeut di dieu cenah sing tarik. Tah anjing ajai dipacok kuluna ku ajai beungkeut we beuheung sing tarik. Angger we paeh mang. Entah gitu konsepna Darman. Ampun teuing ieu budak. Ya. Najan eta anjing teu dipacok orai ge ai dibeungkeut beuheungna tarik-tarik teuing mah modar. Anjir. Dak rempag. Tina ada taam nih dinas gitu. Geus puguh geus neangan pi usahakeun eta bi euy. Geus ka itu ka dieu pada ringung aing usaha ayeuna mah euy. Oh, Lain bi euy, lamun misalkan urang ieu nya muka bengkel hareupeun imah ramai moal nya. pasti rame gerak apa dah ngeprokan. Maksudna lain rame ngeprokan bi. Lain maksudna rame teu eta bengkel urang engke loba nu darangdan moal kainya. Maksudna teh Ih, nyung ari yang laban udang dan mah ulah muka bengkel muka salon. anjing. Parah anjing ieu bibi aing. Ampun teuing. Aing da ai kitu teh mah nu salahna mah ieu mah. Keur baluweung kieu nyang hareupan bibi aing. Keur baluweung kieu mah mending nyang hareupan teko guys, aslina daripada nyang hareupan bibi aing mah. Demi alekna ge. Lain tek euy. Ieu kumaha lamun bibi aing, ieu ku aing di karungan. Doraka mah aing. Di mana Jo? Tos dengan spotlight tapi warna nu cocok itu euy. Atau kabuaturan aing atau kasih ocit. Eta mah lengkap anjir warnana. Dengan warna naon nih? Kurang teh hayang nama hejo ti kuda brad euy. Ese atuh spotlight warna hijau ti kuda mah. Henteu hejo ti munding. Ya, lamun spotlight paling oge warna hijau stabilo. Warna hijau Tosca paling oge hese atuh anjir warna kitu mah imane. Mun warna coklat brad, coklat di ucing ningan. Mun eueuh coklat ti ucing mah baelah ku hideung bodas ti cak-cak ge halus eta. Lain aing rek nanya. Ai sia neangan naon anjir? Neangan spotlight atau neangan tai? Hah? Teuing urang ge poho brad euy. Parah anjir si ieu jeprotna. Ampun teuing. Lain euy aja itu sapoe dahar sabelah kali jay. Sapoe 3 kali mang. Normal padahal mah nya. Tapi ning leutik wae jay. Duka tuh. Buat cacingeun. Henteu mang kok ieu sehat lu. Kuat. Udah teka tempor cacingeun mah jay. Anger we kudu pariksa ka dokter. Teu kosi mang. Katempo anu cacingeun mah. Leumpang nage tut huluna heula. Karek awakna. Huluna awakna. Kitu meureun jalma cacingeun mah mang. Ajai mah sehat kene kanjat lompat. Ya. Kumaha jay we. Binyak saya tuh, Be. Nya ase naon dijual? Yang pengagorengkeun lauk. Lauk di mana sia menang nyolongnya? Di balong paki yang lebih beja ada bisa carekan. Hayang sing garing. Pokoknya mah sing semuka kuning-kuningan nih, lagi crispy, Be. Nuna aku jeung sambal ya, we. Jauh-jauh teh ka kuningan kada bibi tukang mabok kos teu apa we maneh. Astagfirullahaladzim. Lain kuningan Ciamis bi lain. Sing garing, sing semuk koneng nih ngan digoreng na. Nah yang koneng-koneng timah ke dijen seeng laukna kagok pisan selang digoreng aing mah. Mang,
Aja mah teu ngarti sih aku pelajaran matematika. Kumaha deh. Eta 22, 33, 44. Ari 11 disebutna henteu 10 hiji. Heuh. Kayak tuh cuma tanyakeun ka Pak Aep lah hari kitu mah. Da amang ge sarua teu apal. Lah, Pak Aep ge bodoh. Enggak poe ka sakola geus kolot ge. Depan eta mah guru ngajar kayak itu kali diajar. Dari mana? Bita bingung ya teh A. Bingung naon deh. Soalnya udah di titah Rek nitah naon bibi? Kalau bita nyeri awak, iya kan hayang eta naon jumba ning. Senam. Nya, Ya terus? saya udah muruhkeun euy. Daik muruh. Nya, Bibi teh nyeri awak. heeh. Tapi hayang juma. Heeh. Terus rek diburuhkeun ka batur senam jumanya. Rek dibayar ku bibi. Anjing geus ngaji celek deui wae. Boa ebah. Teu kitu atuh bi konsepna bi. Aing mah ampun teuing. Atuh geus wis hare di imah atuh make jeung hayang juma sagala. Aing mah teu nu lalajo tah bisi arek tah bibi orang rek muruhkeun cenah senam juma. Ayeuna keur nyeri awak. Sok, anu daek komen di kolom komentarnya. Kerek dibayar cenah ku si bibi tah. Kegayaan senam juma segala. Bakeur keheul teh ka Uwa. Wah nu mana dijul? Tawat tamai. Mun isuk-isuk datang-datang ka imah geura. Jul, mana boga simpenan teu cenah ge. Hayang nembahana lagi. Kenapa sorangan? Kamari anyar putus boro boga simpanan aing. Adat maju wa amai mah. Wah nanyakeun si mana rek selingkuhnya tahu amai. Lah sabodo ting ek selingkuh ek naon ge da boro boga. Teu urang ge Ulin teh ulah sok jeung budak eumeur geura. Naon di bi? Bisa kabawakeun. Kalem we atuh bi arek ke budak umur kabakeun ku Ajay rempag. Komo kitu? Moal teu kitu Ajay boga bibi ge rempag. Tapi heueuh nya Jay, mending ajakna baturna Ajaynya isukan mah bibi aya baturna. Siap bi, laksamanakan. Hidup rempag. Hidup. lain berat ieu tahun beki dieu ekonomi beki seuseut gusti ting aing. Heeh, bogo. Geus bingung atuh da ayeuna mah pangusahaan jual. Urang mah nu tuyul we lah. Geus gagicelak deui si ieu sirahna anjing. Ya, ngingo tuyul mah minimal boga pamajikan se teh. Da kudu disusuan tuyul teh. Ai maneh disusuan ti mana? Ai maneh teu boga pamajikan mah se teh. Itunya gampang berat. Kayak meuli susu formula di dot. Pondok teh aya pamikiran ih. Anjing, ponok cenah pamikiran. Tah awak siap ponok tah, sirah wa beheungan sia mah, tiga bangkong. Minta duit gerak aja yang beli bakso tahu. Mang lagi tuh boga duit panjai. Bosan di amang tuh boga duit wae. Teu atuh rek kumaha pan amang lagi teu gawe-gawe nganggur. Cek aja mamang, amang mending disunatan deui. Mah loba duit, aja ge keur itu. Loba duit ya, loba nu nyecep resep si amang. Nya, loba nu mere duit, mere amplopnya. Kan mere nu amang beki pondok. Ai maneh we atuh sunatan deui. Nya aja disunatan deui. Aja mah panjang iya.